Ah, siap pun aku. Ampun, ampun, bun. Kudu kieu ku bae ge boy. Ai manehna dangdan anjing bujur teh dari ketek-ketek. Si bunda pawel berdua. Kieu. Iya tak acan bunda iya. Kumaha bener deh gawe teh diburu-buru Abi mararas bener bunda atos tuh sagebar. bisa isukan kapasangan kira-kira nah kudu bisa tah. Aduh. Kumahanya? Ayo gaji kudu. Bapak deui paling bunda. Bapak deui. Balik balik. Tah ieu teh kurang rata tah. Ieu teh tah rata enggak ditah halus tah. Kitu. Oh, pagaweana tah halus tah rata kitu tah. Kitu. Oh, tulah nyengsol kitu sempurna itu juga nu. Kan dia langsung ke Bang Hendra nya. Profesional we. Atuh Bang Hendra mas boga jatah pagaweana itu. Iya. Eta nu kudu bener. Iya bunda. Oh, pas tadi suguhan wae atuh digawe teh. Bener gawe mah ya hayang awet mah gaweana. Tiana ka mana? Itu aya teh pakai kapal itu bieu teh. Kumaha digawe teh nya luas reos kitu angeus acan kita buru-buru. Ieu balik. Kawan heula cenah. Nya kapal itu aya teh. Cenah urang teh ngerang Ya nya. sok atuh mangga. Nya. Buru-buru barang gawe teh. Urang-urang mah jauh. Ayo barang gawe teh. Ini. Ini sakit lagi. Opian di sini cere. Isna. Bisa segera bujur. Kyo kan itu kering. Hendra mana? Siang ngomong nah. Tukang aing sia. Antu aibi. Truk sia. Ai bunda. Ada kan udah sumuhun sia. Yang dipotong gaji sia. Allah, kata nyariosna. Aing sia sakalian geura. Nggo teh ngutupruk kudu nuhun mah wajar ngomong ge sia kudu bener barang gawe teh. Nya. Ngutupruk awas yang ngatain ngutupruk deui ku pecat sekalian sia digawe masih kana loban barang gawe. Awas ya, ada yang ngutupruk deui ku aing. Pecat sia. Utuprukna da ka Pak Hendra abi mah lain ka. Oh, da aing teh gablek ceuli. Ceuli aing teh dua ngadengnya tuh can budak. Ngomongkeun aing sia. Awas yang ada yang ngutupruk deui ku aing. Pecat sia. Nya. Balik sia. Kudu kieu ku bae ge boy. Ai manehna dangdan anjing bujur teh dari ketek-ketek. Si bunda pawel berdua. Kieu. Nomor sia. Kemana? Aduh, Si bunda. kiraha. Iya. Kucing meureun. Tah, ibu nu tupruk sia. Tutup kunaon? Tupruk. Hayu. Yo. Bawel anjing. Sadak nganang ke kita deui. Kuat bawel na aing. Asbon dibere. Moal da. Orang cobaan we ka imahna kali itu lah. Tawas bawel. Teu dibere. Jangan luas aing tetep di kadang. Wah, ayo orang Asbon. Asbon ke buri itu ya kieu mah kanggo gue carekan. Mane nu ngomong Nandra mane? Oh, kembali ke aing ngomong. Kan aing bieu geus dicarekan. Oh, kembali. Lain ieu kembang teh kana nepi ka gara ringki ieu kumahaan pagawe teh gadagna naon wae nya unggal poe teh. Aing digaji hayang pol aya digadag teh bener. Kumaha digadag teh? Aing keneh kala ieu nu nyabakna gini aing teh kan goblok pagawe kudu capek sorangan atuh. Teu balik digaradag teh. Air dikaluarkeun karunya teu da oge deui beranghakan keluargana. Tuh pan aya di sebor mah kemang teh alus calaleng hareup tingalikeun. Gablek pagawe teh rayap caritana tapi nu balik hiji oge ya kemang nepikeun kalalayo di sebor mah geuning ieu misalnya lengharna aralus tuh ketemponna ge indah pan tuh tingali
Ya udah seru kahayang gablek pagawe teh aya kana duit buat cek kalolotot. Kasbon. Waduh. Digadag nu balaleg. Kumahaan gablek pagawe teh. Nah, cai teh saatnya. Keur gede-gede. Gini aya andai. Nah, kotor gitu selana. Nah cai teh saat. Goblok. Nah, cai teh kieu jaga urang teh heureuk euy. Nanya nu mandeg mah kitu. Nah sia teh. Bunda, kenapa? Aing keur ngebor cai kita di Ente apa? saatan teh hidang teh sia kadunungan teh sopan teh Ai sia. ngocor wae bising ke bayar eta. Tempo heula pake dipake henteu cai namanya ngocor wae aing teh dipake mah. Ampura Balik aing keur ngebor tuh kasebrot banget aing geus geulis-geulis menang dandan. Oh bener di wadak deui. Balik waduk sia teh sopan sia ka dunungan. Ampura we bun. Ya borcan anggus dicokok cai goblok pagawe teh teu balik. Geus saat deui we mah jadi geureuykeun deui mah kitu bagong teh. Ya cek aing oge. Sia. Geureuykeun we sia. Goblok sia. Cek cai aing sia. Aing sia. Ku aing sia diintip ti deui sia keun ge ngalode ka dieu ku aing dibabuk dan masa asa sia. Hate aing lah dunungan ku aing dikerjakeun sia. Jailan. Mungana aing teh berek kasbon teh. Wah kitu euy, aing baru mudag deui ya. Tapi Siap pun aku. Ampun. Goblok teh anak buah terus tonyong aing kacapai kieu aing. Aduh Gusti. Goblok teh. Aing dipecat karunya sih teh nyara ratu utuh lagi anak pamajikanana lah. Aing teh ngalalede kadunungan teh di bageran teh si goblok teh. Ngahajakeun ka aing. Goblok teh lah. Di mana, Bun? Muka sudah capek gitu, Renhap, Ranyuk. Kesel aing ka pagawe eta si Hendra. Kunaonnya? Keur nyebor kemang di cebor hanteu ku manehna disebor ku aing ngaron di caina di pareuman. Hurungkeun di pareuman dihurungkeun nyebor kana banget aing emang dandan geulis-geulis teh. Atau kumaha meureun bahasa? Henteu Bang Jibruk. Nyawa tuh bahasa. Nanyakeun bahasa geus mah jibruk bahasa. Batu geus kemana? Geus kudu ngabok Aing kesal keneh teh ka si Kemapan teh apalon teh da nah. kalau nu sumul apaleun nya heuh na tengah aja mah heureyan dunungan. Kemahan heureuy saeutik. Bunda jadi capek. Kunaon jadi capek Oh, bunda? gandeng lemes pas we tadi mah sia carekeun ka aing ngomongkeun Udah, kangen. tuh eta budak si Hendra Oh, tadi tuh. jeung ka si Hendra geus lumu nyebut-nyebut ngaran dunungan. Ka si Hendra mun kitu teu ngadenge aing teh mah kana aing geus init baruna. Bunda si Aing di dinya keneh. Teh sia teh aing ngomongkeun dina hate ulah kaluar teh kadenge ku aing. Oh, ada eta mah teh ieu tuh bun. Nyaho aing ge sia mah kitu teh pangabutuh nyaho aing ge. Nya kitu atuh bun. Lagi dan aya pangabutuh mah kitu kos nu heueuh leuya leye kos nu bener. Kita sabeleun. Nyaho aing ge pangabutuh eta mah. Nya Kana dibere mah ku aing sia can minta dihampura mod bere ku aing. Nya hampura atuh bunda. Hampura. Waduh, sia. Aya naon maneh ka dieu? Aduh kasbon. Si Hendra mah mau dek nyampeurkeun ka dieu, manehna mah ku aing si buburak tadi di tengkas. Lu Udah bengana mah heureukeun cai aing keur nyebor kemang dararekan teh sorangan disebor ku urang pan uyuhan aing daek dunungan nyebor kemang. Manehanana kabur tadi meureun ku aing dibeberik tadi ku cai. oh sana tadi diberi. Dibeberik aing ku cai cuma dekeun ka dieu mah. Catet lah napa gawe kitu mah teu balik tinggal orang geus kitu. Pecat teh Bun lah. Karunya tadina dipecat teh udah anak pamajikanana aing sieun teu dalalahan aing. Udah tuh gawe na teh teu balik kos kitu patut. Terus keluarkeun ah. Kuatir yang butuh dia mah ku tanagana deh. Halus digawena mah baladeuneur eta oge. Kan beda ngalalanyeng hungkul. Teh aing teh dina bagus. Nangan deui we tuh lah nah. Nah tuh, ayo kasbon, kumaha kasbon. Tau teu dibere. Kas mau dibere. Tong, Bongan tong ka aing dibere. ngelenget ka aing seler ambakna karena ku aing digoroan rek dibere. Geus tong dibere. Aing masih ambak keneh. Je gitu mah. Itu udah sia mah. Ngong. Tukangan aing mah ngong. Tukangan aing mah ngong. Pas heueuh wae harupun muhun. Ai tukangan ngong. Ngarawe ka aing si bagong teh sia. Ayeun karunya di aing sieun teh nyatu. Utuh di aing teh oboh kutanagana. Geusna pagawe teh kumaha. Loh, jeung lalur aing teh darasan geus mandi atuh ya teh. Kudu jegemrong lalur sagala. Capek. Balik gunungan baju aing baras ya tuh.
kocek geus kasebon teh gitu we. Kemana aing neang? Aing diberi kudunungan we. Pada manehana keur nyebor kembang ku aing diheureyan. Amak tuh lah aing rewel kudunungan teh. Baju aing teu baraseuh tuh. Tempur disebor. Sebon Oh di tengkas ongko aing labuh nih nyari dia bitis. paling mantu anjing ka aing ladat aing amak. Ai sia kas teh semua. Itu dibere. Tadi bewe, naonan lah. Tunggu tina sadar heula antep da moal mere memang keur amak-amak. Gara-gara sia anjing. Oh da kumaha aing pusing tuh aing. Gara-gara sia mun jadi tadi bere aing. Pemajikan geus nungguar anjing Keur duit kas nyebor bon. kumbang we kieu saatan ku aing teh tempok kieu kalebon we. Jangan pemajikan manyun wae teh. Oh sarua aing ge anak tuh. Hayang jajan gitu lah pusing aja doge dia nih geus ah. Aing bingung ieu keluar, oh pegawaian sejen. Terus kumaha tuh gaji urang teh? Nyangke cenah sadar heula antep lah. Kena sadar mah urang datang deui ka imana. Aing Amun teu mere wae nya, Jong wae. eta mah lapor wae meureunnan. Hah? Amun teu mere wae mah lapor wae geus urang tong digawe deui lah mun teu mere teh mah. Oke mah urang datangan ka imah sadar manehana. Amun teu mere urang kaluar geus digawena. lah, oke diem keluar teh sia da sebenarnya mah bager si bunda mah. Kan cerewe dongku pematuk teh ciga ento ganjing. Ya sewang we. Gabung telah Aduh ya. Aku sia di jailan anjing mangkana beti jailan ku sia. awak gua juga buntelan itu. Jailan ku sia anjing. Ana sia goblok ge aing suka. Ayo jailan berapa ay. Pernah ngomongkan oge anjing datang geus tarojol di tukang geura. Anjing cok anjing mau teh dah eueuh. Datang geus datang di tukang tarojol anjing manehna. Cek anjing begitu kan. Oh, pantas aral manehana ngomong teh ku aing diheureyan ongko kumaneh ongko diomong. Bener bawel atau mau cika suang ya pematuk kata aing. Oh sih cuma aing balik kok tuh. Oh atuh. Isi pamajikan aing nanya kono di dia we aing keur niis atuh. Nyalon dia.